Sampurasun wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna kantun bagian anu ka 2 welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon? Mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu ka 2 welasna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Ayeuna urang caturkeun di imahna Neng Euis Patimah. Harita di tengah imah Pak Daud keur jamotrot Bakatut Hasyim. Di hareupeunana geus nyampak si Hamid jeung si Badrun. Kayaan 2 preman eta estu teu jauh beda jeung pasakitan anu didakwa di hareupeun meja hezo. Kadenge ngagelegerna sora Pak Daud lir ibarat sorana malaikat mungkar jeung nakir anu keur nakonan di alam kubur. Sorana pikakeungeun pikasieun. Atuh sora ngamukna jalma anu boga duit teh atuh. Kitu nu karasana ku si Hamid jeung si Badrun anu gagal tugas nyang kalak lamsijan. Dasar preman-preman kabegug kebecus epes meer sia. Newak budak satepak wae oge. Tayak pangabisa pisan sia mah. Sugan kudu dikieu. Kitu sentak Pak Daud. Bari teu tatapasini deui hiu cebrot.
dua preman bayarana ditampiling ditenggel cukang irung. Aduh, ampun, aduh, ulah tarik ting atuh bos, aduh, sumpah nyeri bos, aduh nyeri, aduh. Cek si Badrun, hampir barang jeung baturna, bari terus nyuuh dina tehel. Lah, tauman sia, sambung Pak Daud, nu kaberung ku nafsu amarah. Bari mere deui ganjaran mangrupa tajongan kana bujur dua preman anu keur nonggeng. Hiu, jebrot, aduh, gubrak, pret. Si Hamid nalika ngagubrak nepi ka prat-pret-prot, babai hitut bari terus nangkuban. Edan sia. Ngadon hitut sia jurig. Jaba meuni bau ieu teh. Sugantas ngahakan bugang sia Madul Hamid. Ganjang hudang sia. Hudang. Ganjang hudang aing nyarita. Hudang. Cek Pak Daud bari nungkup liang irungna. Sementara si Hamid jeung baladna gancang harudang najan bari jeung papalengkingan. Aduh, hapunten Pak Bos, hapunten. Silam si jante tetela sakti Pak Bos, nepi ka bisa ngaleungit sagala Pak Bos. Cek si Badrun bari muringis. Ulah ngawadul sia. Piraku aya jalma bisa ngaleungit. Memang silam si jante jurig, aing teu percaya deuleu. Ih, leres pisan Pak Bos, leres. Kuring jeung si Hamid halaman sorangan Pak Bos. Manggawe bilih Pak Bos teu percanten mah jorag ku nyalira ka tempat silam si jan Pak Bos. Cek si Hamid ngayakinkeun ka Pak Daud. Lamun kitu dengikeun ku ilaing duaan. Poe ieu keneh ilaing kudu indit kepada herang euy. Tepungan Abah Sirod bawa manehna teh ka dieu. Aing hayang nyaho nah bener silam si jante sakti atawa henteu. Wayahna ente mangkat kepada herang. Mangga Pak Bos, mangga. Tapi si Badrun teruskeun caritanana. Tapi naon deuleu si Badrun? Naon tapi teh? Sentak Pak Daud morongos. Tapi aya kangge ongkosna teh Pak Bos. Tembal si Hamid bari nyengir. Euleuh, dasar sia. Ari giliran kana duit we haripeut sia mah. Tah, cukup beureun sakitu. Keun engke Basirod mah di dieu diberena. Gancang marangkat kepada herang dulu. Gancang. Mangga Pak Bos, mangga di kantun. Cek si Hamid jeung si Badrun. Sageus narima duit, tuluy duanana arindit ti imah Pak Daud. Sok sanajan bari masih kene selalu mengir nahan kanyeri sabab bujurna tadi kerasa seueul ditajong ku Pak Daud. Sanggeus dua preman bayarana indit, Pak Daud laju ngagerowan pamajikanana. Bu, ibuna, ibu, kadieu sagodeung. Kalayan teu pati lila torojol. Saurang awe jangkung leutik anu katempona masih ngorakene. Make papakean alus, kulitna bodas sampulur, awakna cangker kene. Maklum, najan umurna geus nincak 50 tahunan. Tapi ari kaasuh ku duit mah teu burung rupana oge jadi awet ngora, geulis keneh kadeuleuna. Burita kitu katalahna indungna Nyi Euis Patimah pamajikan Pak Daud. Harita nyamperkeun ka ruangan tukang tempat salakina diuk dina kursi goyang. Aya naon bapana? Cek Burita. Ibuna, nak mana di si Euis? Cek Pak Daud.
Jol nanyakeun anakna ka pamajikanana nu karek hol pisan. Aya si Eus mah di kamarna ti tadi oge bapana. Aya naon kitu? Kade ulah dicarekan teuing budak teh karunya. Bisi ke kalah ngabatin, antukna kalah kajadi gering. Pan ripuh mun geus gering mah. Coba urang pan anak anu kur hiji-hijina. Ibu mah hariwang bisi kumaha onam si Eus teh bapana. Nyaring geus kudu kumaha atuh ari teu nurut ka kolot mah. Budak teh adatna budak dicarekan ku kolot mah. Nu penting mah ulah disiksa we badanna deuleu. Lamun teu diomongan ku kolot mah leuwih mantangol budak teh atuh ibuna. Nya, kami oge nyaho ari masalah eta mah bapana. Tapi naon bedana ari panyarekna matak nyiksa batinna mah. Pan bakal leuwih parah akibatna. Tibatan digebuk ditampili. Nu matak sayeuna mah keun we. Dengarna oge budak ngora atuh. Wajar boga kawauhan lalaki mah. Normal eta teh tandana. Anu penting mah bisa jaga diri anak urangna. Rek anu miskin, rek anu beunghar. Keun bae. Da mahina oge boga pamadegan ieu engkena oge boga pamilihna sorangan. Dasar. Manehna mah sarona we jeung si Eus. Ye dengekeun ibuna. Pokona bapa mah embung. Si Eus anak urang boga babaturan. Komo kabogoh mah kajalma nu malarat. Kajalma balangsak. Arek kumaha coba mun kalah ngaripuhkeun engkena. Geus. Pokona mah bapa teu satuju. Teu satuju. Mun si Eus neruskeun hubunganna jeung si Lamsijan. Ibu perlu nyaho. Dina minggu hareup ka dieu rek aya babaturan bapa ti kota Bandung. Manehna teh mangrupakeun tukang usaha anu berat beunghar di Bandung. Ngahaja babaturan bapak titah ka dieu diangkir. Titah ka dieu rek diamprokeun tah jeung anak urang. Ceuk Pak Daud. Ngadenge omongan kitu ti salakina, burita ukur nahan napasna, bakat ku heneg. Nu saterusna pok nembalan. Yeuh apana? Pikirkeun heula akibatna bapana. Ulah sok gurung gusu. Bisi anak urang teu daekeun. Karunya ka si Eus bisi gering. Jabage na kurang naon deui hirup urang. Saking geus lubak libukna ku harta. Malah pan teu kaurus saking kulobana pakaya. Rek naon deui atuh nu diteangan teh bapana. Mun bisa mah urang teh kudu ngajahit kanu teu mampu. Ngarah harta urang emang paatna bapana. Ceuk buratna ngadon mapagahan salakina. Alah, nyane mah ngomong gitu sote peda we panuju ka si Lamsijan beunarnya. Dasar bikang. Menggeus lah. Percuma sih ngomong nepi ka capek. Teu bener. Tai kotok ti hayam 11 2 walas kalakuan jeung si Eus. Ayeuna mah jing bejaan ku ibuna ka si Eus. Poma kitu. Timiti poe isuk ngajar di sakolana kudu eureun heula, cuti heula. Tuh man, meh teu panggih we jeung si Wolok Lamsijan. Paduli teh teuing rek dipecat rek henteu di sakolana oge. Gajina leutik ieu di sakolahan mah. Teu pira. Gajina nganukur saperak 2 perak. Ari ngajar nepi ka ti isuk nepi ka sore. Ari heueuh teuing mah hayang duit mah loba ieu kitu, tinggal ngarawu di mah oge. Bejakeun ka si Eus. Eureun heula sakolana cuti. Ih, yeuh bapana sok sanajan gaji di sakolahan leutik. Pan beda atuh bapana ari ladang sorangan jeung ladang pamere mah. Eta maksud si Eus mah hayangeun mandiri, matak ngajar oge hayang boga gaji sorangan. Embung ngandalkeun we ti kolot, mandiri teh anu kitu teh ngaranna. Sanajan di urang salaku kolotna loba harta. Tapi apal sorangan, si Eus mah embung diberean we ku kolot, mandiri bulak di bapana. Ah, menggeus ah. Sia mah nembalan wae ka salaki teh. Kaditu nita, cung tepungan ku nyaneh budakna. Bejakeun kitu-kitu ceuk si bapa. Pungkas Pak Daud
meniti poporongos embungeun ari diomongan teh. Samantara Burita terus ngajengkat, laju indit muru ke kamar Neng Euis. Sementara di kamar Neng Euis pagaweana ngan ukur ngarengkol barina nangkep guguling. Sedengkeun ari panonna mah keur nempo salambar foto waktu sabaraha poe ka tukang nalika keur aya di Karang Tabulan. Sajroning keur kitu hatena ngagerentes. Kang, bade irah deui atuh urang sasarangan kawas kieu. Duh, ieu hate meuni sono kieu teu pendak sadinten oge. Kang, kitu gerentesna Neng Euis bari teu karasa tina juru panonna ngalembereh cimata. Ngan hanjakal lamunanana sapada harita buyar waktu kadenge panto kamarna aya nu ngetrokan. Euis, 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 Mama. Atuh gancang. Neng Euis nyumputkeun heula foto nu satuluyna nanya. Saha? Bi Ijo tanapi Mama. Cek Bu Euis tumanya. Gitu sabab bisi Bi Ijo pembantuna nu ngetrokan panto teh. Iya Mama Neng, Mama. Oh Mama. Kalebet we atuh mah da teu dikunci mah. Cek Neng Euis bari ngarapihkeun buukna. Sanggeus panto dibuka, Burita tuluy ka jero, laju gek diuk dina sisi ranjang. Sedengkeun Neng Euis mah terus ngagoledag dina lahunan indungna bari nangkep kana cangkeng indungna. Mah, aya naon kitu? Kata katingalina jiga benduk kitu, aya naon mah? Tanya Neng Euis anu nyuuh dina lahunan. Puguh Mamah teh dititah nyarita ku bapa hidup ka Neng. Di piwarang nyarios naon kitu mah? Asara ruas kieu abdi mah. Harita Burita teu langsung ngajawab. Tapi kalah ka ngatur napasna heula, sangkan ngalirna sampurna. Supaya dina nepikeun omongan salakina teu kaget teuing katarima ku anakna. Ulah ruas Neng. Da ieu mah ukur rencana wungkul sugan tulus kitu oge Neng. Cek Burita teu wakan teruskeun omonganana. Ngahaja sangkan Neng Euis tenang heula. Nya bapa teh aya rencana naon kitu mah? Jadi kieu Neng. Mun misalna taya halangan harungan, engke ahad hareup urang bakal kedatangan tamu ti kota Bandung. Ari cek bapa hidup mah eta tamu teh babaturanana cenah. Nya bade naon kitu mah? Ah, pedah we sakalian silaturahmi bari ngawanohkeun kulawargana ka pihak urang. Tah, ku ayana hal eta mun bisa mah hidup Neng menta cuti ngajar we heula ka sakolahan. Menta cuti saminggu we. Kitu cek Burita, bisaan pisan dina nepikeun teh. Henteu togmol tapi cukup jelas arah omonganana. Saharita Neng Euis teu gawat nembalan, tapi manehna oge pinter sabab mampu nangkep kana eusi atawa maksud anu dituju ku indungna. Mah, mangga teh teuing bade aya tamu mah. Tapi abdi mah alim mun dina silaturahmi eta aya maksud anu sanes nya eta perjodohan. Alim abdi mah. Wios abdi mah diusir oge daripada kudu dijodohkeun. Kajabi ti eta abdi moal tiasa cuti ti sakola panginten mah. Kumargi murang kali teh nuju persiapan kangge ujian. Malah sakedah nama kedah ngayakeun les lain ngadon cuti.
waloneng euis bari dareuda. Sementara burita otakna muter kumaha carana sangkan anakna diizinan ka sakola ku bapana. Sebab nyaho sorangan, kapan salakina teh omonganna kudu diturutkeun wae, teu bisa dibantah. Nya teu naon atuh, ari teu bisa cuti maneng. Tapi meureun wayahna we kumaha rek diantar jemputnya ka sakolana. Kusabab mun teu kitu, Bapak hidup pasti ngalarang. Nya mangga atuh mah teu sawios-wios. Waloneng euis panujueun sabab ari jeung indung nama bisa keneh dibadamikeun mun dirina rek nepungan lamsijan teh. Sanggeus sapuk kitu mah akhirna burita terus kaluar deui ti kamar anakna. Niatna rek ngarayu salakina sangkan ngijinan dirina anteur jemput nu jadi anakna salila saminggu. Sementara dina poe eta keneh nalika sarengsena salat Isya, si Hamid jeung si Badrun harita geus daratang deui kalayan mawa saurang jalma anu jangkung, buukna panjang gimbal di bendoan, kumisna kandel, jangotna panjang teu kaurus, halisna ipis saware, papakeana pangsi sing sarua hideung. Dina tak-takna katempo nyoren kantong anu menod sabab eusina pinuh ku batu ali jeung sarupaning jimat lian. Si lalaki eta taya lian tibah sirod, saurang dukun lepus paraji sakti anu ngaranna geus moyan di kalangan para dukun jeung pajabat anu mindeng menta bantuan jasana. Di ruangan mewahna Padaud, harita Padaud narima Basirod. Kalawan dibarung ku Seri Sugema, Padaud ngabagiakeun Basirod. Aduh, bagia bah, wilujeng sumping bah. Mangga linggi bah. Bade ngaleueut naon bah? Bir, whisky, atanapi Jack Daniel bah? Cek Padaud, teu kapalang nawaran inumanna oge. Nu haram kabeh. Maklum kapan Padaud teh jalma beunghar anu resep pisan ngoleksi inuman-inuman keras dan memang eta karesepna. Abah mah eta cai herang teu sanggup jang inuman-inuman nu karar itu mah. Maklum pejit geus kolot, bikeun weta inuman nu kitu mah kadua urang preman eta. Sok bikin whisky mah hitung-hitung nginum bagian Abah. Barang ngadengi omongan kitu tibah sirod, pikeun si Hamid jeung si Badrun mah kacida bungaheuna sabab eta kahayangna. Tapi kilang kitu Padaud kaburu manten molotot, atuh si Hamid jeung si Badrun jadi murang deui bari garo-garo teu ateul. Mid, mawa cai herang na botol ka dieu Mid jeung deungeunanya. Ulah teuing mawa whisky da siabana oge embungeun. Cai herang we. Siap. Tembal si Hamid bari kukulutusna jero hatena. Sial boga dunungan teh pelit pisan. Koret berepet jahbid buntut kasiran. Jadi we aing teu tulus nginum whisky teh. Awas ya digawean ku aing mah. Sangkan Basirod ngambek. Teu kungsi lila si Hamid geus datang deui bari mawa cai herang 4 botol dina baki katut rupa-rupa dahareun. Mangga bah dileuteul Abah, cek si Hamid ka Basirod. Nu satuluina Basirod diuk bari nyokot sabotol cai. Leguk cai teh diinum. Tapi karek oge saleguk karek kadua leguk, Basirod langsung molotot bari ngambek ka si Hamid. Nanaonan ieu teh? Mere cai naon maneh ka Abah deuleu? Oh, cai herang bah. Nah, kumaha kitu bah? Tembal si Hamid. Pira aku cai herang rasana geus ya.
Sing bener atuh barang berete dulu. Duka tuh bah. Da kuring mah kitu ayana nyokot oge. Teruskeun we atuh ka Pak Bos bah. Cek si Hamid bari seuri na jero hatena mah. Sedangkan Pak Daud geus muringis ti heula samemeh ditanya ku Basirod oge. Cai naon ieu teh Jang? Kurang ajar sia. Nyadiakeun cai teh sing bener atuh Jang. Bisa diparieuskeun da beung teh ku aing deuleu. Sentak Basirod mun cereng ka Pak Daud. Aduh. Hapunten bah, hapunten. Da ceuk rasaan mah di kamari oge angger cai mah herang bah. Cek Pak Daud nembalana meuni gugu. Herang cai mah, tapi rasana asin. Sok asaan da guzorangan bisi teu percaya mah deuleu asaan. Waduh, baruk asin. Aneh. Nah bisa gitunya. Eta maretana we meureun bah. Cek Pak Daud bela diri ongko ngerasa aneh domeh caina ngaradak asin. Padahal nu sabenerna diuyahan ku si Hamid eta matak cai rasa asin teh. Kadon nyalageun leta abah deui, awas ya. Kitu harita cek Basirod bari Hiu beletak. ngajitak tarangna Pak Daud ku batu ali. Aduh, Pak Daud nepi ka nyengir bakat kulinu. Nempok kitu si Hamid nungkup sungutna nahan piseurieun. Sementara si Badrun ngabalieur bari api-api batu. Padahal mehna oge teu kuatan piseurieun. Aduh, entos bah. Duh, eta batu ali menilai linu kieu karasana bah. Aduh, hampura. Kitu harita cek Pak Daud. Najan jalma beunghar kasebutna, tapi ari hareupeun Basirod mah manehna ngarasa sieun sabab Basirod jalmana sok nekat anu kawentar kagaranganana. Selain ti eta, Basirod deh mangrupakeun saurang dukun sakti. Atuh nu saterusna mah Basirod tumanya. Ya, Jang. Ari ayeuna naon pamaksudan juragan tangna ngangkir abah ka dieu aya naon? Puguh bah. Kuring terek merdih tulung ka abah. Dumeh anak kuring teh bogaeun kawawuhan. Manahan jakal. Wawuhna teh ka jalma mararat. Jadi maksudna mah sangkan anak kuring teh ngajauhan ka sia lalaki. Ongkopan minggu hareup derek dijodohkeun ka urang Bandung anak kuring teh bah. Oh, nya cetek atuh ari nu kitu mah. Ye, juragan. Ari ceuk abah mah mending lalakina we anu ditarekahan mah ulah anakna. Karunya anak sorangan ditarekahan mah bisi malah kaganggu pikiran angket teh. Jabari cek abah mah keun wae atuh pira kadar oge boga kawawuhan da moal matak kabawa miskin ieu. Jang naon harta kapan juragan mah pangbeungarna di wewengkon Pangandaran jeung di Cijulang mah ngitung-hitung merewe atuh ka jalma miskin kan. Teu bisa kitu atuh bah. Harga diri kuring bisa ragrag mun nepi ka ngangkat minantu jalma miskin. Era atuh ku para kolega kuring bah. Nya sok atuh bah tarekan we lalakina. Karep lah rek dikumahkeun we oge kumaha bah eta mah. Cek Pak Daud bari baeud dumeh Basirod kalakah mamatahan ka manehna. Nasa ngaran lalakina teh bos juragan? Lamsijan urang Ciamis tah cek si Badrun jeung si Hamid mah. Ngaran anu aneh. Lamsijan aneh ngaran teh. Tapi jigana kasep eta jalmana moal aya di dieu mah komo mun dibandingkeun jeung juragan mah
jauh sanajan itu jalema malarat oge tapi kasep paingan atuh anak juragan nepi ka kapeng peongan. Ngadenge kitu Pak Daud kacida mentegegna hatena kukulutus. Alah, dasar dukun kurang ajar. Aing jadi kalah gregeteun. Deuh, asa hayang nyabok ta sungutna. Sabot keur kitu Bah Sirod pok nyarita. Cikan abah menta cai dina mangkok bodas. Badrun, nyukur cai drun. Siap apa siap? Si Badrun sigap. Tepati lila si Badrun nu tadi sigap nyokot cai ayeuna geus datang deui bari mawa samangkok cai herang. Mangga bah, ieu caina bah. Cek si Badrun bari nyodorkeun cai na mangkok bodas. Nu satuluina Bah Sirod neundeun mangkok dina luhur lawon beureum anu dibawana. Bari mendekos silah leungeunna ngarogoh kana kantong nu disorena. Didinya Bah Sirod ngaluarkeun batu ali warna hideung. Celom. Terus eta batu ali teh dikeumkeun kana cai anu aya dina mangkok. Matana dipeureumkeun, sungutna gegerenyeman. Kulantaran waktuna geus teu nyekapan, urang ecageun heula ieu dongeng nepi ka dieu. Eueuh. Waktos na kabujeng seep Wadia balat ate ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit munggur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.